Jalan-jalan ti Peuting ka Pantai Rancabuaya. Tah ieu video teh lanjutan carita poe kamari besti. Ngahaja indit wayah kieu teh ngarah tarariis. Dari ti beurang mah geuningan sok lalieur pararanas. Ieu mah ngadon hayang dahar nikmat we ka ditu teh. Hayang ngahuapkeun sangu di suasana nu beda. Bari hayang nempo layung beureum tadi nama. Heueuh sunset besti layung beureum teh lamun ceuk budak ayeuna mah. Tuh karek oge maju geus malulahek deui. Asa rada teu kabeneran ieu teh besti. Cuacana rada mendung tapi keun wae lah teu panggih jeung layung beureum ge. Anu penting mah ulin ngencar ti imah. Singkat cerita alhamdulillah geus panggih jeung selamat datang di objek wisata Pantai Rancabuaya. Ning tuh teu lilanya nepi we geus maca tulisan eta mah. Atuh jolongjong we kalebak ieu si bangkong hideung teh. Masih keneh sararepi besti da encan asup waktu liburan meureunnan. Tapi asa geunah kieu henteu harengheng. Da biasana mah lamun geus asup waktu liburan mah sok pinuh balata ku jelema di dieu teh. Tuh ayeuna mah saung-saung ge kararosong keneh. Sok-sok atuh geura eureun cenah bunit. Hayo we geuleuyeungan. Tah singkat cerita ieu geus nepi di lokasi anu nyaman. Anu sejen mah geus tarurun. Si bunit mah kulantaran boga keneh editeur. Jadi we babarawakan heula sorangan di jero bangkong hideung. Tah ieu singkat cerita ngeditna geus beres. Bari nungguan pesenan datang. Hayu urang bari ulin heula ka basisir besti. Urang nyampeurkeun barudak menikmati suasana malam di pantai. Tuh geuningan aya pasar malam di laut teh besti. Kot barak bak lampu haneuteun sapapanyang. Parahu ketang nu ngalalauk eta teh besti. Jalan-jalan ka mana, Dek? Ayo, Apa roeknya euy? kadi tumi. Lamun siang ya indah. Pasti kajang tuh. Wah indah sekali guys. Kalau malam-malam begini mah. Kami dari yang kesa fotokan. Ya Allah. Itu sorang harapun. Kawan. Ini sininya. Mungkin mah poek banyak. Di atas berarti ke mana dulu? Ayo apa kah itu? Kenapa neta sabodas? Tuh. Kotreuwas ya besti, aya nu ngabeleg-beg bodas tadi teh. Ari pek teh bapak-bapak cenah eta teh. Teuing bapak-bapanyaan, teuing bapak-bapak jadi-jadian eta oge. Tah ieu video ukur opatan lantaran si pangais teh punung besti. Sabab tadi teh keur popotoan disaleungseurikeun ku dulurna. Tah singkat cerita pesanan geus datang. Hayu we urang hanyat aya nama besti teu kuat lapar. Nyampak teh keur ngeluh we si pangais teh tah. Bakat da barudak mah geuningan sok aya we lalakon tuh deungeunana ge nu kieu we besti nu aya. Heueuh nu aya we dan nu eueuh mah puguh eueuh. Hayu ieu urang ngajejelan heula beuteung geus bebeledagan tapi itu budak hiji deui masih keneh punung. Akhirna mah geuningan tah beunang we. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah ya Allah masih keneh dipasihan kesehatan sakeluarga. Tiasa keneh riung mungpulung sasarengan. Mudah-mudahan aya dina kabarokahan. Amin. Singkat cerita batur mah geus pabalencar. Tuh si bunit mah masih keneh ngadekul we di tempat. Heueuh da paseu anu pangnikmatna atuh ieu teh besti. Can waka ngejat can bersih mah. Kulantaran rumah sangadekul pang paneurina. Wayahna we bagian ngaberesanana. Acara makan-makan